Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Satacan dimulai pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Basa Sunda dinten ayeuna nyaeta pangajaran 2 pangaresep. Materina nyaeta maca kalimah, nyaritakeun gambar sareng ngaregepkeun carita. Mangga dibuka bukuna di halaman 15, 16, sareng 17. Mangga didangukeun. Engkus main bal. Main bal di buruan. Engkus resep main bal. Engkus bermain bola. Bermain bola di halaman. Engkus suka main bola. Nina resep maca buku. Maca buku di perpustakaan. Maca buku matak pinter. Nina suka membaca buku. Membaca buku di perpustakaan. Membaca buku membuat pintar. Nyaritakeun gambar. Yuyus diajar angklung. Diajar angklung ku Pa Deni. Pa Deni guru kasenian. Angga lalajo wayang. Lalajo wayang di lapangan. Lalajona jeung Mimi. Mangga diisi di buku bahasa Sundana. Ngaregepkeun carita. Pek ku anjeun sadaya regepkeun Ustazah bade maca carita anu judulna Jadi Juara. Dari kelas 1. Sakolana di SD Sukajadi. Karesepna naek sapeda. Cita-citana jadi atlet sapeda. Unggal dinten Deri latihan. Dilatihna ku bapana. Deri ngiring lomba. Lomba balap sapeda. Dinten Minggu di desa. Lomba bade di kawitan. Deri tos siap. Sapeda maju gancang. Barudak paheula-heula deket kana garis akhir. Deri jadi juara. Ibu Ramana bingaheun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.